warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, miwah para sadarek sadaya, simkuring kawakilan ku Bapak Asep sareng Ibu Ida, nu maksudna teu aya sanes di mana putrana bade disunatan hoyong dipangyawerkeun saurna. Oge hapunten ka pawargi sadaya dapuk panginten parantos kauninga, simkuring kanu nyawer teh sanes ahlina, ieu mah sakadar hatur lumayan kanggo etang-etang ngiring bingah kanu janten putra anu janten panganten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa bil aliyyil azim. Sampurasulna amit kidoa tatali alam bihari budaya mah karuhun urang pajaring panggaing diri pangamah paudang rasa pangeling mah syukur ninggali saruntuy siarum Tanjung Sati Melati wangi jalan tayo sekar eramawa sumori milit kena gali sumaramba kena baya nitis dina sanubari kalayana celok pangeran no maha situr heman mugi ieu janten jalan kengi hidayah pangeran ayeuna bingawitan ngaweran nu pangantenan pamugi ieu riungan di pasihan perlindungan bismillah damel witan mugi Gusti nang tepyungan ka Asep nu disapitan mugi salametan salamet supayana nyuponan kana jangjina janji ka Islam anak-anak janji ka Islam anak-anak Islam ngabogaan ciri-cirina tarapahili omat ulau bade lali pangeran anu ti Gusti parentah anu ti Gusti Gusti mere kudu jalan dina alam pawenangan sangkan janten kasenangan sangkan janten kasenangan mugi panganten sunat aya dina keselamatan pain tipang tulang sing jantan murang kali anu soleh sing jantan jani beberdudi titiranti suci hati sing cager bager pinter sing cager apa sakitu hati pepeling saeutik tetapi penting candakeun ujang-jeng nyai mangkade aranjeun lali mudah-mudahan pangeran karanjeun mikaeman dina goningan mempakeun kahirupan diaping ku maha suci wawur nyon kebiasaan konen panganten nurindengan mugi kesalamatan mangga ahli waris diantos kapayun kanggo nyawer panganten janji dan suka bungana panganten atos laksana rerendengan sabetana bani ngobrol sayuna cita-cita tianggana rek geus sakadaena
nyawer panganten. Lalu nate jangan aja di pangantenanya. Saka penganten tuh sabar. Lanang sayang sakitu sawer tisim kuri pamogi sawer ieu singgateun kamaslahatan utamina kanggo panganten umumna kanggo sadaya. Akhirul kalam wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi